Cinta bukan karena Asli. Cinta mah karena cinta. Oh karena si itu Bunghar karena karena Cinta karena cinta. Anjing. Yo, what's up everybody? Ketemu lagi. Iyo, balik dari Cina genep 2. Seperti biasa, konten bucin kembali hadir. Pas begini ya. Opat. Pat. Geus tilu geus teh kemarin teh. Berarti 5. 4, ayeuna 5. 5. 45 nya. Lah, 45. Konten pertanyaan curhat-curhat seputar cinta, ya Mas, seputar cinta hukum. Bakal dijawab secara real, secara secara geus nyaho we, secara nu aya dina otak ya. secara pengalaman urang. Sebenarnya nu mata lamun teu sarua, mun jawabanna teu puas ya wayahna we da pengalaman mah beda-beda. Pasti baik. Yuk lanjut. Masuk. Minta solusinya buat hati agar tidak berharap kepada yang tidak pastinya. Dong. Gimana sih? Minta solusi buat hati agar tidak berharap kepada yang tidak pasti. Solusi. Lobakeun kegiatan cik urang. bisa. Lobakeun kegiatan. Jangan bakal ngaca. Karena kieu lamun maneh masih kene berharap kan Pada yang tidak pasti. Pasti hasilnya move on. move on jadi kegiatan jadi terlalu gabut mana euy. Jadi itu lebih kepikiran terus kepikiran anu geus nunggu di alaman. Dina otak. Pemongna dina otak. Nah otak kan teh jadi dina pencarian FB, IG dan naon yang si eta we terus jadi stalking gitu. Jadi kegiatan dari lain jadi terlalu terus memikirkan terlalu gabut sih curang. Nuturkeun kasukaanan, nuturkeun naon. Banyakin kegiatan lah naon we ulin. Ya TikTok lah kumaha carana. TikTokan we kunaon we. Joget umpul-umpul. Selam sikut. Oke, next. Gimana caranya memperbaiki hubungan dengan mantan? Awalna heula eta mah. Awalna heula Kumaha? kan moal aya seuneu lamun usulu. Jadi nanti mau memperbaiki, berarti aya kesalahan heula aja teh, selek heula gitu. Kepanting mantan. Jeung mantan. Lamun urang mun teh geus teu cocok we jeung eta teh. Teu cocok lamun dipaksakeun bakal lebih parah hubungan teh. Tah geus putus teh anger kene. Berarti aya kene nu salah ye geus putus teh. Maksudna teh hayangna teh kieu ya. Jadi saenggeusna jadi mantan teh Hayang biasa deui biasa biasa. we kos babaturan, chat biasa. Jadi henteu kudu kan lobana. Kan lobana mun geus putus jeung kabogoh teh Enggak saya pasti jadi musuh lobana. asli. Solusina mah Boro-boro mah yang ulah mikirkeun bahwa teh. Oh iya urang dinyari ku si itu. Heeh. Mikirkeun gitu. Ikhlas we boy. Nu penting mah ikhlas jeung kudu move on. Tah eta Move on. Kenangan tidak bisa dilupakan. Udah naon aduh. Serem bae. Terus next ya. Gimana caranya ngadepin cowok yang tukang selingkuh? Udah dimaafin tapi malah ngulangin lagi. Cowok Ngadepin. susah ya. Tinggalkeun ya, Pak. Ente dah lalaki we meureunna. Jadi awena bodoh deh. Geus nyawa diselingkuh. Jadi dimaafkeun. Ente sakali pas kedua kalina ya selingkuh deui. Geus berarti tidinya mah. Pas sekali Sekali ya. Kok bisa benernya dimaafin. dimaafin pas geus kedua kalina mah Geus tinggalkeun. terus teu kudu dihadapin deui. Kaca mah geus beulah disusun deui anger bae retak-retak. Ah. Jadi moal bisa tadi. Berian. Baku-baku anjir. Winter kita kali ini sangat wow. Ngadepin.
Dan sekali adepin maafin kumaha. Aing geus kadua kali masih kena kitu mah. Bakal tutup mana? Itu mana memang eta mah cowok naon. Berikan Jeung pelajaran. manehna kudu mikir gitu. Naon mertahankeun gitu. Jangan biarkan. Kos eueuh deui. Jangan biarkan hatimu disakiti. Tah eta. Mun geus sekali geus. Gitu. Geus nya. Pan nyaho meureun disalingkuhan maneh teh. Ayo we dimaaf. Berikanlah kesempatan kedua tapi jangan berikan lagi kesempatan ketiga. Karena bunga. Oh Dewi. Karena bunga Udah mekar. next. Coli pikirin soalnya. Apakah cinta hanya terjadi sekali seumur hidup? Tidak. Kali cinta sejati. Nah ini mah apakah cinta ya hanya terjadi sekali seumur hidup? Cinta enggak kumaha. Nempona mun nempokeun beja Habibi mah heueuh. SBY beja Habibi. Sampai mati. Aing nemukeun Tapi da anu kararieu mah. Zaman Pengaruh. buaya. Buaya. Jauh. Jauh. Jadi kemana? Cinta mah bener anu. Bener dah geus aya kabuktian. Da anu sejati mah emang ngan hiji. Nu jadi majikan urang. Lain ya mah apakah cinta hanya terjadi sekali seumur hidup? Sekali. 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 Da bogohan mah lain cinta bah. Nah. Sieun. Siapa kan yang birahi Masieun dah. Cinta hanya terjadi sekali seumur hidup. Emang sekali. Emang sekali. Memang sekali itu. Paling ngapain memulai cinta anjing. Nah, emang sekali. Jadi cinta mah dina jelema mah aya hiji. Jadi lamun boga selingkuhan otomatis cinta nu ka hiji dikurangan. Lamun tina 100% lamun aya nu kadua Jadi 50. kurangan deui. Jadi henteu jadi cinta teh henteu. Tinu 100 teh, bona teh 100 teh. Jadi eueuh dua. Heeh. Ka dia cinta lain jadi dua, tapi nu tinu ka hiji dikurangan jadi dibagi-bagi Oh, maksudnya. Lamun aya 2 teh 50-50. Mun aya 3 separapat. Tak gitu. anu mantak curang ge lamun boga hiji ka bogo terus boga deui nu ka kadua lamun kita milih nu ka hiji jeung nu kadua mending nu kadua soalnya cinta tinu ka hiji dipinahkeun nu kadua. Oh. Heeh. Oke. Tuh ceritanya. Oke, next. Yes. Apakah cinta sejati benar-benar tenang? Benar-benar tenang membiarkan pergi? Cinta sejati ya. Oh, cinta sejati mah benar-benar tenangan cuman pergi ka mana? Ke pergina kumaha? Kemarin geus putus kemarin. Henteu lamun paeh tah Putus mah lain cinta sejati atunya. benar-benar tenang. Nah, gitu. Tuh, kan? Benar. Cinta sejati tidak akan putus kecuali terpisah oleh waktu. Anjing. Waktu oleh mati maut. Malaikat. Jadi lamun geus maut cinta sejati mah bakal tenang membiarkan pergi. Cinta sejati. Oh, dia pelbah pergina gitu lamun pergi jeung batur. Terus urang teh Teu kudu tenang. terus urang teh tenang ngabiarkeun teh manehna ini jeung batur. Lain atuh lain cinta Eta mah lain sejati. cinta sejati sia we bodoh. Balagu. Benar, lain cinta sejati lamun Cinta sejati mah pasanganna. mau putus kecuali putusna oleh ieu. Kematian. Ajal. Aja lah. Oke, next. Bagaimana kamu tahu kalau kamu jatuh cinta? Tah, eta mah teuing dul. Boy. Cuma Mister Dul. Serem anjing. Mister Dul ya. Loba euy. Bagaimana kamu? Bagaimana kamu tahu kalau Tunjuk kamu ngaran nih. jatuh cinta? Oh, jadi menyadari bahwa mana teh sadar urang teh bahwa urang teh bogo. Bahwa urang teh jatuh cinta. Jatuh cinta loba euy. Menyadarina gitu. Menyadari nu Modalkeun tina perasaan. jatuh cinta kumaha ieu cinta anjing. Hese beuh. Ayo urang mah Bisa wae ningali awewe nu geulis nying. Geulis. Eta teh geus aya perasaan jatuh cinta. Eta teh pasti resep teh. Gitu. Jadi jatuh cinta kumaha itu jatuh cintana. Oke. Kumaha maneh teh apal
maneh keur jatuh Jatuh cinta. cinta. Urang mah kieu Maneh lain kumaha baheula. bahwa orang jadi sadar orang ke jatuh cinta teh. Jadi orang teh hayang naon? Meluangkan. Jadi hayang ngabahagiakeun lah. Intina mah Jadi orang teh korbankeun sagala naon heeh. intina. Lamun urang keur bobogohan lamun keur Jatuh cinta. jatuh cinta. Jadi orang teh hayang ngabahagiakeun, hayang ngorbankeun urang, waktu urang. Waktu urang Keluarga korban. urang. Gitu urang. Belaan jam 11 puting ini gitu. Nyekip. Nyekip. Padahal nyekip. Di skip eta mah ulah. Jerolur. Kumaha Mister Dul? Segitu wae. Oh iya mana ya? Wah. Mana mah can ngerasaan. Jangan urang. Wah. Can ngerasaan jatuh cinta. Jatuh cinta. Oke, next wae. Terngiang-ngiang. Next ya. Apakah lebih penting untuk mencintai atau dicintai? Lebih penting mana? Lebih penting mah Dicintai. dicintai. Karena Mencintai itu sulit. Kebanyakan mah mencintai mah euy. Sakit. sok tinggal dodol gini. Dicintai mencintai mah. Mending dicintai heula lah. Amun geus tinggal bener-bener itu mencintai teh karet. Kurang Urang Membalikan. balik mencintai. kudu bisa mere timbal balik nanya. Jika maneh tidak ingin disakiti, lebih baik dicintailah dulu. Gitu. Dul. Waduh. Angkat tangan nih. Malahnya. Geus. Geus wae. Baik. Terus naik. Oke, next ya. Kenapa saya bisa menyukai seseorang tetapi tidak tahu alasannya saya menyukainya. Terkadang cinta itu tidak membutuhkan alasan. Yes. Cinta bukan karena. Asli. Cinta mah karena cinta. Oh karena si itu benghar karena. Oh, karena. Cinta karena cinta. Anjing. Jadi itu perlu ditanyakan Tanpa alasannya. tanpa alasan. Cinta datang dan bertahta. Oh, tak gitu. Cinta mah bukan karena. Cinta mah benar karena cinta. Cinta mah karena cinta. Jadi da tes kabeh cinta nu membutuhkan alasan. Benar. Cinta mah karena cinta. Bukan karena harta. Pan teu perlu alasan. Da cinta mah. Hese alasan cinta mah. Geus jatuh cinta mah. Nanaon ge amis nanti kotok ke lakaran cenah. Rasa coklat ya. Rasa coklat ban cenah gitu. Termasuk akal, termasuk logika cinta mah kan. Cinta mah heueuh. Rumus cinta Di luar Pas logika. aya logaritma gitu non. Persegi panjang rumus gitu. Cinta mah. Cinta. Cinta mah berarti datangna serangan menurut gitu. Tiba-tiba Kerpurun mun cinta datang. tiba-tiba aku Cinta mah datang dan bertahta lah pokoknya. datang dan pergi. Wah, mulai alasan. Malah ya alasan. Next ya, pertanyaan terakhir. Gimana caranya menilai laki-laki yang cuma datang ngebaperin aja? Menilai nak ya. Nilai Nilaian meureun. Cara menilai laki-laki yang cuma Bagaimana? datang ngobrolin doang. Ada nilai guru, ada dengan nilai gitu. Tuli itu teh. nilainya kumaha teh. Sih atuh Emang mana sebenarnya gitu? pertanyaan menilai mah amun ngadepin mah nya rada leuh. Rada aya lah. Oh ngadepin sok kumaha lain. mencara ngadepin Ngadepin. cowok yang datang. Ulah ieu we.
Ulah baper we. Pan anjing baperan iya sih ieu na. Oh. Nggak baperan. Ke mana salah manehna teh ulah mah. baper. Meureun da kumaha teh mah. Wah, udah ngaran di baperan. Ngaran-ngaran di baperan. Santeuna. karek ge bari bohona teh nanti manehna nga-WA, aku cinta kamu bari nu nga-WA teh bari susurian kumaha. Nyangkana mah berarti eta we. Baperan teh. Nggak baperan teh ya. Sad boy. Sad real. Playboy. Pak boy. Pak boy. Geus teh zamannya playboy. Teu. Oh, sen dengan play. Tahun iya urang dek nanya ya maneh. Naon? Satalung ya talung maneh. Talung jadi playboy atau pak boy? Cek urang mah. Talung. Play lah itu. Maneh Urang mah play. play. Heeh. Pemain. Play mah dimulai. Henteu lelaki pemain. Pak badi dia anjing. Wah, anjing eueuh. Eueuh, eta non talung kan? Eueuh we talungna. Talungna tuh. Kan kieu Susah jadi ese ka mana-mana, Beuh. aya playboy, henteu playboy mah dul. Anu ganti-ganti awewe Heeh. memakai hubungan. Heuh. Bobogohan geus putus bobogohan deui. Jadi aya ikatan bobogohan lah. Aya pak boy mah kan make doang. Ai pak Pak boy. boy itu mah mending make pak boy. Pak boy teh nu make doang, nu teu make hubungan. Oh. Tiba chat ketemu pake geus. Ai playboy mah chatan bobogohan. Oh hubungan heulanya. Pas putus langsung deui boga ka bogo. Oh. Make hubungan gitu playboy mah. Ayeuna mah geus teu zaman. Kalau Loba pak pak boy. boy. Memakai langsung dipisah dibiceun. Teu dipikeun oge, kena bisa deui. Pakai deui. Lamun kabut teh teang deui. Itu tak itu. Pak boy. Cara mempertahankan hubungan, Bang. Hah? Pasti loba pertanyaan gitu. Cara mempertahankan hubungan. Oh wajangan mere wajangan ya terus mempertahankan. Ke pan maneh hubungan. geus ieu. Hayang mempertahankan hubungan. Hmm. Ulah ka dibikeun. Kenaon ya, kenaon anjing. Da mah Kalau kan ka kolot. Aku benci pikiranku. karena mah kieu lalaki mah kieu. Bobogohan, ngabaperan gitu kieu aya kahayang we pokona. Aya kahayang, tah si kahayang eta ulah bakal dibikeun. Bakal perlu saya manyang. Penasaran lalaki teh terus mun geus dibikeun Bosan. bosen mau bertahan. Lakinya sifat laki. Foto laki. Apa bae dari segi pandang awewe kumaha nya? Hesenya jawab. Ai urang mah kieu mun geus dibikeun kalah beuki. Edun. Kabeuki hayang deui gitu mah. Plagiat. Geus. Sakitu wae modern. Oh, deui pertanyaannya. Aya we jangan we. Dulu ayo aja. Ah, malah. Eta wajangan mah cara mempertahankan teh. Pan ieu. Cara menikung pacar orang. Anjing eta. Aduh. Tuh kumaha cara Cara menikung pasangan hubungan orang. orang. Cara menikung. Carana. Tutorial Carana, menikung ya. tutorial. Aing ngetin mana? Anjing. Mana geus paham. Paham lah. Ah, Sudi. Sok kumaha carana. Ah, anjing aing euy. Ngomong aing ieu mah. Ieu mah cara Mana? Ti saurang sok. Kabeh. Sok maneh lah cara. Ayo paneh ayo sok ayo. Heula tuh. Maneh heula pan aing terakhir aing klimakna. Anjing klimaks sih yang kelima. Aing ngese tuh aing. Aing klimak. Naon Mana maneh? heula guru pan mana guru. Guru naon aing guru. Guru tuh guru. Menikung. Apakah Coba aing ngomong aing. Sieun aing ah. Iya tutorial mah. Si yang jadi pak boy ya. Bunga. Hayang. Geus urang gepet geus henteu. Kapan maneh geus pernah. Anjing jangan rai teh. Turunkeun lah ilmu teh. Ah, anjing gua. Ini barokah. Gila. Jadi supaya ulah berat di mana? Ulah berat di mana? Batur mah ngasaan gitu dulu. Supaya mana nggak muridkeun. Mah jadi guru mana dulu? Aya. Sok atuh ieu kumaha? Anjing
cara menikung pacar sahabat. sahabat batur mah batur. Anjing enggak seru. Heuh, awewe ye nu dipigayang kumaha tapi geus boga kabogos ya we teh. Kumaha ye carana? Hiji Hiji ya. niat ilmu ya. nu hiji mah niat bah. Niat. Kapan geus aya niat urang teh bahwa Niat lah, niat yang baik. Emang anjing niat Asli, Bang. baik gitu. emang nikung. Emang nikung tuh iya euy. Itu baik gitu. Emang teu baik kan cuman lamun ningali awewe lamun ningali. Berarti mun pan dek nikung. Heeh. Berarti saat nikung teh sayang heula lah gitu sama si eta teh. Heeh. Anjing. Niat maksudna niat yang baik teh kieu meureun dul. Jadi ningali awewe jeung si eta jigana teu bahagia. Heeh. Jadi niat yang baik teh Urang hayang ngabahagiakeun sawewe. tah gitu nih. So, carana Kumaha tuh? supaya bisa benang gimana? Bunga ini. Bangsat lu. Anjing. Api-api ngadukung doh. Ulah. Hiji pan bieu niat. Kedua naon? Tong Overthinking. Jadi nanti segala di yukun nanti nan. Segala di Ulah bebeakan teuing mun cenah bebeakan. Euy. Kumaha oper teh kumaha euy? Ulah terlalu ngegas lah. Heeh. Ulah nyerikeun nya. Ulah nyerikeun teuing. Pan ngaranna dek nih. Ulah nyerikeun hayang misahkeun beurna. Anjing Jadi urang di ai. api-api we, kamu teh ada apa dengan si dia? Aduh anjing. Atau kieu atau kieu. Pura-pura Resolusi. mere solusi lamun manehna keur pasiatan mere solusi. Jadi urang teh Nah, eta mah akan urang teh lain dek nikung, dek nulungan. tak kita bakalan teh. eta mah nu katilu. Heeh. Nu katilu mah kumpulkeun informasi gitu. Mana teh itu teh keur masalah naon. Jadi urang teh asup. Eta teh langkah-langkah tilu. Urang teh asup ka hubunganna urang gitu. tapi jadi pendengar. Bangsat anjing. Anjing bangsat goblok. Rusak tuh. Tapi dari eureun ya. Terus. Nggak usah gitu. Tong non bukbrak teuing. Bukbrak. Jadi nanti kuat itu bukbrak teuing jadi Kamu pura kumaha yeuh? anjing jadi aing nyaritakeun anjing. Cok, anjing. Sekali. Sedih ya. Tong jadi bukbrak mana tong nyirikeun gitu. Tong nyirikeun mana teh bugos ieu teh. Heeh. Lah nyirikeun teuing gitu. Tong terbuka. Teh. Ya teh. Urang teh ulah seakan-akan dek nikung. Padahal urang teh dek nulungan. Terus itu ulah kaciri gitu na. Soalnya teh kudu selalu aya teh. Jadi mun kamagona teh pan Keur pasiawe. mana catat. Urang teh aya teh. Tahu jadi urang teh teman curhat. urang teh kudu leuwih salangkah leuwih. Kamagona teh salangkah leuwih maju ti kamagona. Wah, Anjing. Maha guru Pak Boy. Goblok. Selalu buat dia tersenyum gitu. Ngubaranya Senyum we. Penyembuh hati. Di beres sebelah oge. Jeung teh ti. anjing dulu sih ya. Anjing rungkat sih dulu. Sakitu wae lur bacotan ti Ngeri anjing urang-urang. aing. Teh bae aing teh gitu nah. Aing teh gitu mah. Asli mah. Hampura bisi aya nu Alasan kena kana mana? Menyakit Kena hati. Heda urang maksudna lain rek mere penjelasannya tapi urang mah geus sakur lah. Naon nya maca-maca nu pernah kaalaman ku urang kumaha. Gitulah. Gitu. Ulah poho dukung terus channel ieu supaya maju leuwih ieu. Lebih maju. Supaya bisa berkembang. Gua bisa endek mere di pertanyaan. Follow IG
@pesa_175 jeung So Aloy di Aloy. enggak lah ya di ayolah So kalau makin kain dos mangga. maka sok we tampoho like comment and subscribe. share oke. Jangan lupa Kalau mah dibagikan. kayak biar giveaway. Thanks for watching. Next. CU. Bye. Nah, udah. See you the next video. Oke, enjoy. Just- Peace.